Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kini hadir seberganca kami serombongan dari penggawa-penggawa Yunan Putra akan mempersembahkan suatu penampilan perdana di tahun 2026, mempersembahkan suatu atraksi bersama dilanjut dengan Wang Iser. Bersama kami keluarga besar dari The Peace Oh Musik tentunya yang asik, New Nada Putra. Dada paralo dada papayung nu aku pangjaga tinuk kapsa duweh bade miton seni nu jadi tradisi warisan tini aki digarap ku putra putri sewasiwi
Siliwangi mun sampun dadak para luhur kaluhur kanu payungan kahadap kanu ngamparan kagigir ngajaring api nu di kidul ganggu nu di kaler hare nu di kulon tong ngarewong wetan tong ngarobeda uring bade haliburan ak budak sultan akad naik sisigaan di kenangan di kawihan di perakan diarak sajalan-jalan galumpira sukan mugia keselamatan amin Allah ya Rabbal alamin ti awit dugi ka akhir ti kawit angkat dugi ka muling tadi bugi cing aya kasalamatan kasep mengandungur tiasa dedel doa bager kulantaran memang cuaca na panas tur waktu perantos siang wa muarek lami-lami cumarios wa mung ekur dedel doa bager kiwari anjeun dihitan disunatan syariatna hakikat ramah hidup bade geus hidup supaya stahna syariat Islam anjeun dihitan sareng pituduh Rasul sajar jeung fatwa ulama ananging sateu acana saupamina teh mah anjeun tos dihitankeun bunga-bunga anjeun sing jadi jelema pinter sing panjang umur sing pait getih paham tulang jauhkeun jeung balai parakeun jeung rezeki sarta jaga diombel jaga saupamina anjeun tos dewasa ulah poho indung ulah poho ka jasa bapa kasep indung teh tunggul rahayu bapa teh tanggal derajat saupamina anjeun tos dewasa hirup kalayan subur makmur di kahurupan tos dewasa dek yang ka indung sing bisa ngajungjung hakat derajat jadi indung amin anjeun sing bisa ngajaga martabat dibawa nu jadi bapa cidegna anjeun sing jadi jalma soleh anu bakti ka ibu rama ngabdi ka Gustina manfaat keur baya cina keur agama negara jeung bangsa hidup atuh di mana anjeun tos dewasa pinanggih jeung subur makmur ulah poho ka babata ka pada tur sebelum kasep supaya dina kasalamatan saat anjeun naik sisingan tibalah ka ibu suhunkeun doa restu ti ibu bager malah mana kujurung restu ti indung anjeun aya dina kasalamatan tika angkat nepi ka lah Bapak santosna kenging Kristu ti indung pangdoa ti Bapa mudah-mudahan doa indung jeung Bapa dijabah ku Maha Kawasa aya pangumpul nu agung pangjabah nu kawasa sok jang naik sisingan bager balungbung jalan rahayu ngebat jalan kai balungbung jalan rahayu ngebat jalan kai selamat di jurung kurestu indung di jajapang dua bapa Cunduk Rahayu dah
tamang sanaa Yunda Bila jaga